أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lamun poek dadeuleun mata ieu gampang, sakumaha caang kadeuleuk ku mata ieu mudah. Tapi poek teh nyaho ka syarat, poek teh nyaho ka agama, mana haram mana halal poek ngaranna, mana nu diparentah mana dilarang poek teh nyaho sama sakali. Percis jelema bodoh nu teu nyaho kana syarat poek leuwih beda jeung penting. Poek mongkleng buta rata. Penting poek eueuh lampu urang tutang totog ka mana jalan. Tutang totog ka mana jalan teu nyaho. Leuwih bahaya deui lamun poek mata hate. Ieu teh ditarik dititah henteu ku Gusti Allah, bahkan boro-boro dititah atawa henteu ku Gusti Allah, cacak-cacak ka pangeranna ge teu dahoy, poekna ge poekna deui tamah. Cingluh sakitu gedena sabaraha ribu santrina. Nu boga cingluhna poek mata hatena teu jahueun ka pangeran. Sia santrina sia. Sia teh mah santren di jelema nu poek mata hate. Polisi ngajagaan nu poek mata hate. Camat tanda tangan nu poek mata hate. Rombongan di akhirat camat, lurah, polisi, abri jeung sia kana neraka kabeh. Sia poek mata hate. Laila cilaka sia kajen kukumaha. Pabrik ambalayah di dia menjulang tinggi gede miliaran. Mungkin orang Jepang, mungkin orang Hong Kong, mungkin orang Korea, mungkin orang Amerika dan lain-lain sebagainya. Usahanya di negeri orang na ala kadar jang nyambung hirup alhamdulillah. Tapi horenganan poek mata hatena teh jahoeun ka pangeran. Sakadar di dunia nya bisa beli mobil, kawin deui, nyieun imah, balik ka ditu, horeng jadi seuneu neraka. Penting teh kos kitu poek mata hate. Ieu sing hade. Wa man kana a'ma fi hadhihi sahajal wa man a'ma fi hadhihi sahajal man buta di alam dunia wa huwa a'ma fil akhirati wa adallu sabila wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia buta, di akhirat bakal lebih buta, bahkan lebih sasar butana tibatan di dunia. Sing hade urang ulah milu sasar. Kanjeng Nabi diberangkatkeun penting, memang paranti ahli Allah berangkat ke Allah teh penting. Moal aya hiji jelema diangkat jadi wali pentingna kerek we walan. Wabeh hudang teh penting, anu cenah eta kiai capek. Udang di penting teh urut beurangna capek biasa. Aya teh main bola kieu kuat. Neuleuh main bola di TV. Sok datang ka jam sabaraha kan? Tuh, tolong teh. Urang talaka goblok kabeh. Pak Haji batilong main bola atau anak buah Jueni mah. Iya, kajauhan gue. Kalau ada mungsutnya. Moal aya hiji jelema nu deuk diangkat jadi sholihin, moal aya hiji jelema nu deuk diangkat jadi wali Allah, tipe-tina kerek bae moal aya. Udah. Gumil laila illa qalila
Udang Muhammad tipe tinggi kecuali saya tiklah pakai biasa sarang. Pemilihan lain fatahajud bihinna filah pakai tahajud atau tipe kurang apa nyaho ngarantina rupa tahajud. Nyaho unggal kiai ge tahajud. Asal teu kalaksanakeun. Tahajud bae gering. Sekali tahajud gering, 2 kali tahajud parah, 3 kali kritis di bawah kaditu ka usada insani. Cek dokter penyakit apa ini? Mabok tahajud. Tahajud mabok. Ternyata horeng rahasia Kangjeng diberangkatkan tipe ting teh. Horenganan lambang. Tipe ting eta adalah lambang poek mongkeng putarata. Ketika orang poek maka kudu neangan cacaan. Kanjeng Nabi diberangkatkan poek berarti mayoritas manusia teh poek teh nyaho syariat. Begitu Kanjeng datang ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi dimi'rajkeun naik ka luhur ka pagi jeung Gusti Allah hartina cacaan aya. Mantak daun sih salila hirup kurang aya dina poe kuari neangan cacaan. Di mana aya pengajian dirinya horeng lampu, di mana aya pesantren dirinya horeng lampu, di mana aya majelis talim dirinya horenganan lampu. Awak kurang angsongkeun ka lampu abeh urang mangi cacaan. Barang urang masuk ke majelis talim sakiaina Juned. Saya ngaji kaki Juned, ke mana teh ngaji, alhamdulillah tuh ngaji mah. Sepoe, 2 poe, 3 poe, kiai bangunna pusingin, ngobrol urang. Iya, orang mana? Pulau orang Talaga. Iya ngaji, jadi bangunna tenang amat tuh, gula yang ngaji, neangan cacaan. Kiai kok bingung amat? Kreditan dan nangis. Ya kiai banding digantung. Seret ke Kapolsek ya. Cak Kapolsek buka polsek buka kreditan. Tuh barengkeun. Yang polisi, kiai polisi camat hijikeun rangke mabok kredit. Poek HP saangkeun. Lamun urang geus caang bisa nyaangan saanteu. Peti, poek, bodoh berarti kurang berangkat di bodoh menuju cahaya ilahi. Datang ke Masjidil Aqsa Mi'raj, lamun Kangjeng Nabi Mi'raj naik ka luhur. Terus langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh panjang caritana. Datanglah ka Sidratil Muntaha. Kapanggilah jeung Gusti Allah. Urang mi'rajkeun ruh urang. Hijrahkeun ti zahir ka batin. Hijrahkeun ulah terlalu urusan zahir. Hijrahkeun ka batin ruh urang. Sebab anu geus ikhla batan awak urang roh. Roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Stop. Moal kurang moal leuwih. Ketika roh sesuai dengan jasadna di jero rahim umur 120 poe roh dikirim ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril sup ka jero dikaluarkeun bohong ka dunya. Jadilah Haji Pendi, jadilah Lurah Edi, jadilah Bangser Adam, jadilah Abri Haji Mujono. Abri si Ade bawa senjata enggak Pak? Jadilah camat, jadi urang KBH aya rohan, guys. Nu disebut hirup teh aya rohan. Di mana roh keluar awak geus lain manusia deui, mayit jenazah bangke. Ente kuari disebut manusia aya rohan. Ketika roh geus keluar teh disebut manusia bangke, jenazah, ngait, embungeun dicicikeun di imah keluarga sampai sapeting ge. Bicar kan itu
Ican kalau indungnya lupaih anak memincakan, bapaknya lupaih anak mincakan, gurunya lupaih anak murid mincakan, camat mah paeh pabehan mincakan, lurah paeh hampir tadi tincakan belum. Ya Allah ya Rabb, ayah sote derajat roh. Nah, roh balik deui ka dunya ka Gusti Allah. Lamun roh teu wau jeung Gusti Allah, wauna ngan sakadar dunia, wauna sakadar jabatan, wauna sakadar keagungan, wauna sakadar urusan-urusan piceheuleun teu diwaukeun ka Gusti Allah. Roh wal bisa menghadap ka Gusti Allah. Introspeksi diri orang ketika maut ke roh orang wau hujan jeung Gusti Allah. Geus caang apa poe. Nah, lamun urang masih kana poe, mumpung aya kesempatan ulah kehalangan ku jabatan lurah kapila lurah komo RT. Panghandap-handapna jabatan mah RT, nya teu digaji nya ka neraka. Lamun teu bener, atuh bener ka surga bae. Ulah kehalangan ku camat, ulah kehalangan ku jadi dan ramil, ulah kehalangan ku jadi polsek, kapolsek, kapolres, ulah kehalangan ku aing jadi gubernur. Lamun kehalangan ku eta haju teu daek ngaji poek terus-terusan tenggaho kana cacaang paeh bawa usia jabatan polisi modal sia ka neraka. Sandang usia jabatan abdi dikulub sia di neraka. Bawa usia jabatan kiai, namun kiai masih kene baik eueuy teu beres sarua jangan neraka mah lain jang sasaha jang kiai ge teu anti asana kiai nu di dieu mah hampir-hampir sia mah geus sok bangun bebeneran teh kakara ngomong kitu geus seuri tapi isi di teu aya di dieu buah ka neraka buah itu ngan bangunna doang